sinarieunnya wayah kieu meni sepi kieu si Junet kamatanya si Junet. Aduh, cara pek kieu ieu teh, nu macetan tuh. Ya malam mingguan ieu teh duh. Kamana awe teh ningali areueuh. Duh. Awe euy. Junet bogo. Hah. Sawawu ieu mah aya teh raos. Geningan aya Junet diobrolkeun teh panjang umur Junet. Aya naon teros sinarian ka abi aya naon? Ngaruas kieu aya naon? Junet kebenaran sok jeung heula ka dieu. Mangga tero aya naon? Tero ka dieu ka abi. Oh sok jeung heula lah. Ni ngaruas teh ka Mang Junet teh biasa. Atuh Ngaruas kumaha? Ngaruas kieu teh. Aya naon badai masuk naon kali. Lain Junet zaman ayeuna mah meni asa ku bararingung teh ya. Bingung kunaon teh? Kieu Junet jelema ayeuna mah usum langyangan mereuli lalangyangan. Usum HP nu alanyar mereuli HP nu anyar bari harga nu mahal oge. Nah, bingung di mana teh? Bingung kumaha Junet. Usum lalayangan mereuli lalayangan. Usum HP mereuli HP. Nah, hari usum kurban lainna meuli domba jeung sapi. Usum kurban beli naon atuh? Teu bingung kumaha Junet. Usum kurban kieu teh lainna meuli domba jeung sapi. Kalahkah meuli tusukna jeung arang. Aduh, bingung Junet. No. Junet, urang teh hubungan teh geus 2 bulan. Akarakeun urang teh manggihan jelema digah Junet nya. Kunaon teh ka abi itu? Bayangkeun we ku Junet. Salila 2 bulan bobogohan. Nah, atuh ka abi kan dong 12 hati ya kan Neng. Pikir we ku Junet, urang teh bobogohan teh 2 bulan. Eta bobogohan teh ngan dibelikeun permen nu harga 2.000. Putus we. No.